Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah ayeuna pribados tos dugi di Kampung Sukaati, Desa Baru Mekat, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam nu aya di palihan ieu oge rumah terpencil, hayi urang tinggal sasarengan. Nah, sahabat Mojang Desa, untuk sampai ke kampung terpencil di sini kita membutuhkan perjalanan yang cukup jauh. Nah, seperti ini jalannya harus kita lalui. Tapi sering makan saja nih mana? Kadieu nata abang sepak. Aku betana. Ayo bapak tadi jenenganna sarisa bapak Kak? Hah? Bapak saha namanya? Paropani. Bapak Ropandi. Bapak cari di dieu teh ka sami? Ari kapungkur mah di situ. Oh, di ditu. Mohon. Ngalih ka dieu. Ari kadieu abdi mah da aya bumi kapan di dieu tetangga. Nuhun. Sekarang tetangga ngan tetangga. Ngalih. Janten bapak nyalira di dieu. Mohon. Terus teu aya. Daya nage di dieu di sana gitu. Nuhun janten bapak hungkul nyalira di dieu. Mohon. Pas sami ada sabaraha tahun, Pak? Abdi mah kira ngangkung beun. 10-an. 20 tahun calik di dieu. Mohon. Oh. Sareng saha ta di ditu beuy mana? Nah, kapungkur mah nya tapi ieu mah sareng bumi ieu. Nuhun. Ngan geus teu aya beurang salina teu dicalika. Nuhun. Ieu teh didangdosan kapungkur teh. Kenging meureunnan sasih mah dicinganana teh. Ngalih deui ka Lebak Barabe saurna. Katana pikantos sajantenan kumaha ini atau kumaha? Terus pungkur. Ay bapak ini di naon di dia?
abdi mah tabung we. Oh, bertani. Mohon. Nah, Bapak berarti Bapak teh calik di bumi nyalira. Nyali ya ka sareng Sareng urang istri, kali. urang kali. Mohon. Urang kali nu kadua. Mohon. Di dia istri ka urang dia. Nah, Bapak teh ngiring ngalih ka Landa. Henteu da, di dia calit na kapan abdi. Mohon. Jeung atos kapungkur teh nyata pageuh da kieu. Mohon. Kan saya ngalih ka mana teh. Pageuh kieu mah. Mohon. Jam tadi kakak di dinten sok kana naon we? Abdi mah nya tawa. Abdi dinten mah kun ngurus sato. Oh, Ya iya. mohon. Bor ieu mah tina ieu we musa. Mohon. Mbak, tapi Tapi jangan urang kali. mohon. Oh, dipangetin ke Bapak. Mohon sanes nu abdi nu urang kali. Sakebonya sok Bapak. Kebon oo. Sok. Kami di dieu ka sawah tadi. Nah, upami kapas dia mah sawahan Oh, mohon. bumi. Wargi sadaya mung sakitu video nu kapihatur di lembur Sukaati Desa Baru Mekar Kecamatan Parungponteng Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.